Oke, daon nih. I've never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nepangkeun nami abdi Wafa Aurel Fauzia dari absen 34. Heula hayu urang sami-sami ngadengalkeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Kuasa nu parantos maparin kasehatan sareng kasempatan ka urang sadayana. Dugi katiasa papanggih dina ieu kasempatan nu pinuh ku barokah. Saterusna salawat sareng salam mugia salawasta ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadayana kenging syafaatna di akhirat. Dina waktos ieu abdi bade nyanggakeun sakedik pidato nu judulna Musuh Balarea. Mudah-mudahan naon abdi nu abdi carioskeun tiasa janten panggeling-geling pikeun urang sadayana. Utamina dina ngajaga keharmonisan hirup bareng. Geng calikong saleresna atos henteu sejen dieu kanggo urang sadayana. Sacara harfiah, hartos calikeng nyaeta nyokot hak anu sanes bogana kalawan ngapangpaatkeun kalungguhan sarta sacara nyumput-nyumput. Seueur perkawis calikong anu lumangsung di nagara urang ieu. Salah sahijinya yaktos dina ayeuna perkawis calikong anu ngejar diwartekeun di media nyaeta perkawis perkara gasap pajak ku oknum pagawe pajak koruptor anu urang kenal kalawan landian si mafia pajak gayus tambunan sarta seueur kena anu sanesna. Saderek anu abdi hormati, negara urang henteu margiogikeun jalmi anu ngan ngabogaan jajateun wae kala jalmi anu ngabogaan kajujuran sarta kapribadian anu ageng ku kituna henteu gampil terpengaruh ku batur. Sakedahna urang mementingkeun kualitas sanes kuantitas. Generasi anak bangsa negara anu sae kedah didikna anu sae henteu mementingkan teuing IQ nangging emosional sarta spiritual anu luhur ku kituna henteu weda koruptor di mangsa-mangsa kaheureub. Sakituna sarta hatur nuhun urang minta hampunten lamun aya kalepetan dina pangucapan. Hapunten bilih dina biantara ieu aya kecap atanapi kalakuan anu kirang marehna dina pangrungu Bapak Ibu sareng rerencengan sadayana. Mugia ieu pidato tiasa janten motivasi pikeun ngajaga karukunan sareng toleransi antara umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi-santi om, Namo Buddhaya, wilujeng ngalaksanakeun kagiatan sateresna mugia sagalana lancar sareng aya dina karidoan Gusti Allah. I used to think that